Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin yang berbahagia, sebentar lagi putri tercinta pasangan Bapak Wasibi dan Ibu Pria. Silakan berjalan kedua calon mempelai menuju ruang akad yang telah kami persiapkan. Baik, calon mempelai pria nampak gagah. Raja dan Ratu Sehari sudah berada di tengah-tengah kita untuk melaksanakan prosesi akad nikah. Dan acara ini dipersembahkan Putri Salon Wedding Indonesia. Kami hadir di tengah-tengah Anda semua, tengah-tengah acara akad dan resepsi Adinda Sriyani dan Ananda Putra Anugrah. Baik, kursinya agak maju ke depan sedikit yang nyaman. Silakan duduk. Terima kasih. Baik, yang nyaman kursinya. Baik, soundman, terima kasih. Adat serta salawat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunannya atas kehilapan kita semua dan memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mangga Ananda Putra Anugrah dan Ningsi Yani dan juga Bapak Wasimi niatkan dalam hati sedang hendak menunaikan ibadah kepada Allah. Sasarannya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Ananda Putra Anugrah bin Agus Setiawan
uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsanin. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda putra anugerah saya nikahkan dan kami kawinkan engkau kepada Sriani anak kandung saya dengan mas kawin perhiasan emas program bayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Sriani binti Bapak Wasimin kata kata sebut dibayar. Diulang sekali lagi sobat ya. Naik satri malah jawab naik satri ya dengan mas kawin tersebut dibantu naik Bismillahirrahmanirrahim. Ananda putra anugerah saya nikahkan dan kawinkan engkau kepada Sriani anak kandung saya dengan mas kawin perhiasan emas program dibayar tunai. Saya terima dan kawinnya Sriani binti Bapak Wasimin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwaffiqu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jamsalik. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fil khair. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, satukanlah cinta kasih Ananda putra anugerah dengan Neng Sriani sebagaimana Engkau satukan cinta kasih Nabi Adam Bapak Allah. Satukan mereka dalam kebaikan ya Allah. Berikan berkah dalam rumah tangga ke depannya, rezeki yang banyak dan barokah, turunan yang soleh dan soleha, dan Engkau angkat semua hajatnya dan Engkau jauhkan mereka dari segala malapetaka. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidayna kama rabbana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Prosesi akad pernikahan Adinda Sriani dengan Ananda putra anugerah sudah kita saksikan bersama.
di mana acara tersebut dapat berjalan dengan lancar dan insya Allah mudah-mudahan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk Bapak Wali, Bapak Pemulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang atas waktunya. Dua saksi tercatat, kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Sementara kedua mempelai kami persilakan untuk naik ke pelaminan karena ada foto pose yang akan diambil di mana membuat putih panah menikah juga mas kawin yang akan diserah terimakan kembali sebagai dokumentasi. Sementara untuk WO kami persilakan meja dan kursi untuk dipindahkan ke tempat semula. Ya, sip 1. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, enggak siap. 1, 2, 3. Turun sedikit, ah. Turun sedikit. Ya, tangannya turun dikit. Sip. Nah, oke, sip. Senyum. 1, 2. Saling pandang lagi. 1, 2, 3. Jadi, Satu, 1, 2, 3. Tahan masih. 1, Oke. 2, 3. Boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Yes. Siap. 2, 3. Masih 1, 2, 3. Boleh gaya bebas bilang well. 1, 2, 3. Well. Ya. Sampai soli. Beli pada dipandu ku teteh atau nanti tim kesenian pada ku ibu besan. Kau mana saya? Mangga kita makan terkadang kayak motor berpagitan ibu besan. Itu acara sungkem pengantin ya yang dipandu oleh Ayo kan. cucu Curelin. Kang cucu Cerban. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Rahmat ya Karim. Geris ada Kingdeng Sriyadi. Kasih Seputra Anugrah. Nitih wanci nubustari dengan bangsa nu utama. Jadi anti-anti kiwadi kesan ngajadi hidup kada kirabi. Berjantung kerami ikrar di payunan Bapak Pangpuluh kasaksi kurjantan Ibu Rabat kali tataki. Geris ada King Neng Sri Aputra angkat rarai hidup. Tetep pamenta anu jantan mamah hidup di payun daki. Di payunan hidup sanesa saha estuning anu inung anu kungsi ngakandung diri hidup salapan sasi pabida. Inung hidup mamah hidup anu parantos ngababarkeun hidup kumbelar nakarab dunia. Mamah hidup. Inung hidup anu parantos ngatik tileuretik didugikeun ka hidup kesan ayeuna dewasa. Kase geus adaki. Dina waktos ayeuna hidup dacan kantos tiasa kieu saupama teu aya kanya asrang tanggung jawab anu jantan mamah hidup di payun. Bagja anu luar biasa. Di mangsa hidup akad nikah tiasa kasaksen kuncatan mamah hidup payun. Kase geus adaki disarengan kepada anu ikhlas. Dicium panangan mamahna dicium. Iklarkeun kudu hidup mama. Di luhur sausap rambut dihandap sahibas dampak. Gedih nasa tetes amakan nasa dami ada siga pasrah tubari ma'lina pekuran mama. Hatur seunuhun langsa ketika bingahan kanakannya mama terus ditamplokkan ke diri asli katampi. Namun si hapunten anu kasiku tong borok-borok ning abdi mulangkeun ulas asih na ka mamah ku mangrupi harta sareng harti. Ucap laku lampa ge sering ngarahutan marah mama. Dugikeun ka hiji mangsa mamah ngecelakeun cimata kulantaran ku kanyerian lisan perilaku abdi. Hapunten lahir batin abdi. Mama. Abdi sidia pamit. Abdi nyuhunkeun barokah doa ti mamah. Pamugi lepasna abdi tina tanggung jawab mamah tiasa hirup mandiri dina rumah tangga disarengan barokah doa ti mamah. Cekap dirangkul mamahna. Doakeun ku mamah harewoskeun kana cepi sining si Asep deudeuh adaki. Baheut teh ting tong borok-borok dipenta teu dipenta ge ku mamah leuwih dirang dihampura ka Asep geus. Samulihna mamah ge hampura ku hidup. Dacan tiasa nyugemakeun hidup. Kasep geus adaki putra mamah baheut teh tong siang tong hariwang. Doa mamah jangan hidup gerabrak seorang seger rumah tangga siang ku keibadah jika takwa. Panitip hidup cing soleh-soleh ka di rumah tangga. Cekap dicium di pandangan mamahna. Bakti kerucan dan putra putri karucan dan ibu dan cekap kasar geus adaki. Kali karucan dan apa?
induk tu rahayu bapak tangkal derajat moal ayat derajat anu pangluhur-luhur di alam dunia diwati derajat diucapkan ibu bapak ayat kecap paribasa ujung mah ulah ka gunung puja mah ulah ka sagala ujung mah kedah ka induk puja mah kedah ka bapak sabab induk tu rahayu bapak tangkal derajat moal ayat derajat anu pangluhur di alam dunia diwati derajat diucapkan ibu bapak cepangan pandangan apa dicium pandangan apa nak iklankan apa hatur seunuhun laksa ketika binahan kanyaan apa banding tulangna apa nyobadanan kewajiban kata ampi kudiri aku saleskanten hapunten anu kasuku kamboro-boro ning abdi mulangkeun belas asuna ka apa kumaha lebih harga sareng hati ucapan melampah di abdi dacansa dumawi kitu hapunten anu kasuku tina sabudaya kahilapan kerapatan abdi di luhur sausap rambut di hadap sahimasna pamagi apa kersangkakeun awang hampura di kediri abdi anu sakit oborokong anggudos apa abdi sedia pamit nyuhunkeun barokah doa ti apa pamugi abdi lepasna tina tanggung jawab apa disarengan barokah doa nanti apa cekak dirangkul apa doakeun ku apa harewaskeun kana terpisah asap sih insyaallah doa anu mustajab dikabul ku Allah subhanahu wa taala cekak dicium di pandangan apa bakti diucapkan putra putri kana ucapkan satu kali kan ucapkan ibu mertua kasih beris ada kita anu sakawitna hidup pagaduhan pun biang mamah teh hiji anu ucapkan dua mangka hormati lawak urang ragi beda-beda sabab hidup palangkes gunangkep menjadi hiji cepangan pandangan mamahna dicium pandangan mamahna disarangan kumaha anu bilas mama sejak nyanggakeun sebah sungkem di bakaran mama atur seunuhun laksa ketika binahan kanya mama sok sarosingkan kata nempi ku diri abdi hapunten mamah abdi rumaos sami kena sareng mamah kantos bahkan sering ngadamal hiji kalepatan hapunten anu kasuhun bapak abdi nyuhunkeun barokah doa ti mamah pamugi abdi ka rumah tangga sareng putra putri mamah disarengan barokah doa ti mamah cekak dirangkul mamah doakeun ku mamah insyaallah doa dikabul ku Allah subhanahu wa taala cekak geulis kasep padaki dicium deui pandangan mamah kali kaducatan apa mertua pokoknya kitu kene sami anu sakawitna hidup ngagaduhan apa teh hiji anu bercanda dua mangka hormati lawat urang rek beda-beda ada kitu cepengan pandangan cium ke hidup apa sejak nyanggakeun sebah sungkem di bakaran apa atur seunuhun laksa ketika pingahan kanyaahna apa ditampi ku diri abdi namung hapunten nu kasukur tinantos abdi salami kena sareng apa kantos karaheutan manah apa hapunten anu kasukur apa abdi nyuhunkeun barokah doa nanti apa pamugi abdi rangkap karep sareng putra putri apa disarengan barokah doa nanti apa cekak dirangkul apa deudeuh geus ada bae teh tong boro-boro dipenta ku apa lu tadi hampura geus ada ki kasih putra apa bae teh tong sintong ku doa apa jaringan hidup ada panitia canda putra putri apa kana jalan dipikari do Allah subhanahu wa taala barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi khair rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin wa ja'alna lil muttaqina imama amin ya Allah rabbal alamin cekal cium di pandangan apa alhamdulillah rengse sungkem dilanjutkan kana acara 2 minggu